Pak Kiai, coba tentang hukum nyusu itu bagaimana? Aduh, Cak Kiai teh aja asal baca kitab ku jelas. Kok iya jadi koski rame ya hari di negara bahwa lamun aya suami nyusu ke pamajikanana, kemudian aya cayan ka kenyot ka tereuy, ieu jadi mahram. Je. Cak Kiai ge saha nu nerangkeun kos kitu? Atuh Cak Kiai kula ge pernah. Kiai ge jadi pernah tolol Cak Kiai. Atuh kiai ge mahram berarti. Paling kabehan meureun tah mah. Ya Allah, jangan teu Cak Kiai teh kula teu pernah nerangkeun kos kitu. Aya tah? Oh, pernah ge babna bab nyusu. Lamun aya budak disusukeun ka awewe, haju nyusu aya 5 kenyotan. Budakna di bawah 2 tahun eta jadi ibu susu, ari geus kumisan kitu mah. Manya tuh jadi ibu susu. Enggak suari mah beritakeun deui di TV, silakan nyusu kembali. Kiai tegas sama Kiai tak kau. Waktu penting nggak berjamaah kabeh.